ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim iftah qulubana fathul 'arifin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para kiai, para ustaz, wabil khusus pemirsa Al-Ustaz Yusuf, oke pemirsa Al-Ustaz Sufyan Hidayat, pemirsa Kasepuhan, oke aparat pemerintahan desa Palurah anu sane hadir, sadaya Kasepuhan, para hadirin wal hadirat anu sami hadir di naungi ayeuna anu usin berhenti hormat tehilap nyaeta ka panitia penyelenggara Maulid Nabi anu insyaallah sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Punten para hadirin wal hadirat ieu waktos tos wengi kalorosan tiris pisan geuning Pak. Alhamdulillah supados hanet hayu urang sasarangan mau sholawat, tapi sholawatna sasarangan supados hanet sok anu katirisan sholawat katari insya Allah jadi hanet kurang hanet ngetepan ngekewok naon belah ayat kade ulah nubatur bae. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan ila wami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan ila wami mulkillahi. Alhamdulillah. Mugi-mugi sareng-sareng kula sedaya maskeun sholawat teu aya anu kaluar di ieu majelis kecuali dosana diampun ku Allah Subhanahu wa taala. Teu aya anu kaluar di ieu majelis kecuali sagala rupi hajatna dikubul ku Allah Subhanahu wa taala. Teu aya anu kaluar di ieu majelis kecuali sagala rupi kasusahna digampilkeun ku Gusti Allah. Teu aya anu kaluar di ieu majelis kecuali naon-naon anu tos diinfaqkeunna dibales ku Allah kalayan balesan anu ageng. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat hapunten pribados sedelami keur mah tiris dijatah nage kultum 7 menit. Tadi persolawat sabaraha menit ya. Alhamdulillah sakedik. Para sepuh, para hadirin wal hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Abdi kantos ditaros ku santri. Punten Kang cenah bade naros ari Gusti Allah ayeuna nuju naon kinten-kinten. Pernah ibu ditaros gitu? Alhamdulillah ditaros. Kang cenah ari Gusti Allah ayeuna nuju naon. Maka kumaha beribadas emot asana teh urang setiap maulid sok maca ayat innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka saur Gusti Allah, innallaha sa'nyana Gusti Allah wa malaikatuhu sareng sadaya malaikatna yusholluna 'alan nabi. Lamun cekang santri ieu para sepuh lamun tos kantos ngaos mah lamun aya kalimat ngangge fi'il mudhari itu tandana terus. Lamun urang Gusti Allah urang ngadeg bahasana urang keur ngadeg maka itu bahasana terus. Gusti Allah nyebatkeun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gusti Allah selalu membaca sholawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi di barangan usaha ku para malaikat. Nah bumi ayeuna alhamdulillah urang dikersakeun ku Gusti Allah kangge selalu mau sholawat ka Kanjeng Nabi. Berarti urang teh dulurna malaikat. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Urang kalebet dulurna malaikat. Anu tos nami dulur mah batur ibu. Osok ibu lamun ngeser motor ku harga dulur atuh. Hoyongna kumaha lamun harga dulur? Murah ta mahal ibu? Murah. Harga dulur. Urang kadang kaus mah ngangge acuh. Aya tulisan pengkerna di tulisan naon koperasi Pambayang. Papendak di Ciawi, papendak di Jakarta. Itu aya tulisan Pambayang dulur leresan teh ibu. Mohon pendak di Jawa Timur urang keur usaha di ditu aya nyarios Sunda, sami Sundana asa dulur kan teh ibu. Dulur, urang sok bager sebab ngarasa dulur. Alhamdulillah urang sadaya wengi ayeuna dianggap dulur malaikat. Maka goreng-gorengna dulur kumaha janjina malaikat kajalmi anu kersa sholawatan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril nyaurkeun, ya Muhammad wahai Kanjeng Rasul, sing saha jalmi ti umat anjeun maca sholawat sadinten sawengi minimal 10 kali. Wa fi riwayatin minimal 100 kali. Saur malaikat Jibril, abdi engke dina nalika nyebrang siratal mustaqim bakal dituntun para sepuh. Ieu nalika nyebrang siratal mustaqim sadaya jalmi kudu nyebrang sedengkeun hadapna naon neraka jahanam nu teu bisa lewat ngagubrak ka neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ieu urang nu sok shalawatan maka bakal dituntun. Cenah tetiasa malaikat Jibril sieun enggal dituntun, tetiasa dituntun tak gendong cek malaikat Jibril. Jadi ke malaikat Jibril nalika aya jembatan siratal mustaqim tugasna naon? Ngagandongan urang. Alhamdulillah eta tugasna malaikat Jibril. Insyaallah urang sadaya-sadaya maca sholawat bakal dibaturan ku malaikat Jibril hiji. Nu kadua Jibril tos Jibril naon tong? Cernon Jibril teras Mikail. Kumaha janjina malaikat Mikail? Ya Rasulullah lamun aya jalmi kersa maca sholawat sakali sadinten atanapi wa fi riwayatin 100 kali. Urang dinten ayeuna insyaallah tos sabaraha kali maca sallallahu alaihi Muhammad. Saur malaikat Mikail, abdi jaza di yaumil kiamah nalika anjeuna aya di yaumil mahsyar. Nalika anjeuna dikumpulkeun ku Gusti Allah di tempat anu sangat panas, maka saur malaikat Mikail, abdi bakal nyandak cai ti talaga Kausar dibagi-bagikeun. Mangga yang dingin gitu eta malaikat Mikail. Alhamdulillah. Abdi malaikat abdi nungkeun heula sok sholawat tataran. Henteu malaikat sanes keur nusa jantan malaikat Mikail engke di yaumil mahsyar tugasna naon ibu? Ngabagikeun cai keur saha? Keur sholawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Malaikat Israil alim, wah keheula kanjeng Nabi abdi ge dulurna jang sok maca sholawat. Kumaha dawuhna malaikat Israil? Ya Rasul nalika aya jalmi sok maca sholawat sadinten 10 kali atanapi sadinten 100 kali pamitiasa, maka abdi janji engke nalika dicabut nyawa ku abdi bakal dicabut nyawa seperti abdi nyabut nyawana para andi. Ari dicabut nyawa teh ibu sami sareng cenah kulit urang disisit.
ieu kumaha rasana atanapi ieu bayangkeun ye hinis terang hinis dilebetkeun tina pengker dilebetkeun terus dicabut deui sereset teh karosna kumaha. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika anjeunna dicabut nyawa kumaha Kanjeng Nabi, ya Israil sugan ieu nyeri pisan dicabut nyawa teh cing kalalaunan. Maka saur malaikat Israil, ya Rasul ieu teh tos panlalaunan. Teu aya di zaman Nabi Adam dugi ka ayeuna abdi nyabut nyawa kecuali nu panghalusna nyabut nyawa Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kumaha dawuh Kanjeng Nabi, wahai malaikat Israil, beratkeun nyabut nyawa ka abdi tapi ringankeun ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nalika urang kersa sholawat insyaallah bakal digampilkeun nalika dicabut nyawa. Amin Allahumma amin. Terakhir saur malaikat Israil, malaikat nu terakhir nyaeta malaikat Israfil. Kumaha janjina malaikat Israfil keur jalmi anu maca sholawat ka Kanjeng Nabi minimal 10 kali. Syukur-syukur tiasa 100 kali. Maka saur malaikat Israfil, ya Allah ya Rasulullah abdi keur jalmi anu kersa mau sholawat, maka salamina abdi moal gugah dina sujud. Abdi tetep pada sujud ka Gusti Allah sampai dosa-dosana dihapunten ku Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka teu aya sanes kurang kumpul urang di majelis ieu hikmah nanaon kangge maulid dan urang nyaeta nambahkeun rasa cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi sehingga urang sadaya tiasa kempel sareng para nabi, tiasa kempel sareng para anbiya, tiasa kempel sareng para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Paminten dicekapkeun sakitu mugi-mugi aya manfaatna, mugi-mugi urang sadaya anu hadir di ieu majelis teu kaluar di tempat ieu kecuali ku Gusti Allah, ku Kanjeng Rasul diangken umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres-leres bakal dipangku, leres-leres bakal dituntun nalika jaza yaumil kiamah katingali ku Kanjeng Rasul ulang kalebet umatna anu bakal dilebetkeun ka surga sareng mantena. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Pangden dicekapkeun sakitu kirang sinareng langkung tawakuf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.